lamun urang baca Quran al afalu kulluha minallah fa'alul lima yurid ngan dibaca. Tapi ketika orang kata ajong bae haju bae aral. Urang teh atas baca Quran di kamar fa'alul lima yurid. Sagala pagawean teh kumaha Gusti Allah bae nu ngersakeun nyangakeun urang mah teu boga pagawean. Shadaqallahul azim. Haju urang kaluar ti tajung goblok sia. Neuleus sia batu goblok tuh aing getihan bae. Pancet di kakarak dibaca fa'alul lima yurid. Ji, ayo coba. Urang dibaca fa'alul lima yurid diterjemahkeun ku Imam Sanusi al-afalu kulluha minallah. Sagala kaos sakabeh pagawean teh sakabehna ti Allah. Shadaqallahul azim. Tenden Quran. Kemudian orang keluar, aya jelema naik motor nyerempet ka urang. Sangat tolol goblok. Awas ya pengen ditelos ya. Sikana mah fa'alul lima yurido. Mantas ngaji Quran fa'alul lima yurid. Pagawean maka bagi Gusti Allah urang mah hanya sekadar sabab doang. Shadaqallahul azim. Mulai isuk-isuk mantas maca Quran dagang karung dikirim satrek. Ai praktek dibayar. Punyana karungna dicokot duit teh dibayar dibere cek bodong. Nyana tolol-tololan goblok teu kaburu zikir endahan tasbih dikaluarkeun goblok tolol. Lain baca subhanallah goblok tolol. Aya tadi fa'alul lima yurid ka mana? Berarti syahadahna nu bohong keneh. Tuh di dieu lah urang ngabenerkeun syahadah kanyahokeun heula nu disahadahan teh saha Gusti Allah nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha sabadana eta kudu nganyahokeun kana asma-asma Allah teh samiun maha ngarung geus Allah mah ngarunguna teu make ceuli naon bae ge kadenge ku Gusti Allah. Urang wujud urang ge kadenge ku Gusti Allah boro-boro sora nu kaluar urang ge bisa ngadenge eta mah komo Gusti Allah wujud urang ge kadenge ku Gusti Allah. Nah, ieu teh bentuk wujud urang hasil daripada dadamelan Allah kadenge ku Allah janangieun Allah. Allah teh babarengan jeung urang dek neangan Allah hese cak saha hese ketika pangi-pangi eta mah lamun ditutupan hatena ku Gusti Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah ditutupan tah mah jadilah munafik jadilah kafir urang mah geus dibukakeun ku Gusti Allah ji atuh Allah mah teu boga tempat Allah mah kan teu bisa dikuasai ku tempat Allah mah bighairi zaman wal makan tapi ketika Allah ndak jangelek ka urang tajali atuh kumaha Allah jawab ke pangeran. Ayo. Nah, urang sebagai umat kita kapanggih jeung Allah syahadat heula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat sia bener henteu. Eta teh tadi tas fa'alul lima yurid aju katipu sial-sialan. Coba lamun geus akur mah syahadat geus pas syahadat. Ketika dak dibawa barang orang haju ternyata orang ditipu alhamdulillah cek pemajikan kunaon gaji di alam dia atuh gerak Allah horenganan kakak tadi tas ngaji fa'alul lima yurid beres menang sabulan dideuleu ku pamajina kak kunaon haju kuru mikiran kakak cenah fa'alul lima yurid nya aho aya bae di jero Tama geus jelema bobogohan 3 tahun bobogohan. Dek dikawin jasa pan. Saminggu deui dek dijadikeun serobot dibawa ku batur. Nyana ditanya ku babaturan. Cenah ka boga sia dibawa ku babaturan ku saya. Adi sia kumaha reaksi sia? Nah. Kabeh gerak Allah fa'alul lima yurid. Aing wau jeung nyana nang Allah, ku ari nyanana dibawa batur nang Allah. Beres geus. Emang mah dunia setahun kelor. Dalekeun aing ujianna mawa diteiran ku aing sia teu geramet atuh aing teh calon wali
Des, benang sabulan kapan gini kuru. Si aya kuru amat kuar. Mikiran bae aing. Cinta aing dibawa ku nyana. Geus saparo-saparo acan kandas ku nyana di beak kabeh. Si mantap ke cicintaan sok dianggeuskeun kabeh. Da tadina teh aing jangan percaya nyana percaya. Jadi geus cinta ku di hati aing. Beak ku nyana dibawa ke Lampung. Jadi saya jadi kuru ge aing mikiran padijana cek sia fa'alu lima yurid. Sungut doang anjing. Buktikan fa'alul lima yurid. Maka urang ketika nyaritakan tentang pendidikan formal hebat jasa eta pendidikan mulai SD SMP SMA datang ke kuliah hebat jasa kurang hebat jeung pondok pesantren modern hebat jangan supaya mengetahui tentang dunia jeung akhirat tapi ketika urang dek ngabuktikan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya karasa moal aya di universitas mana nu aya kos kitu pasti kudu masantren bae aju guruna ge deui teh aju mere kanyana dideuleuh heula beungeutna ieu budak beungeut syahadat talain ieu dideuleuh ye teu sambarangan tah kudu mondok bae minimal ngaji heula kos kieu hayang nyahokeun syahadat teu ngaji moal bisa baca ku ente buku karangan dokter andas bacaan buku mulai perubahan kajian kuku magi sebab naon bigoiri musafahah tanpa aya neuleuh sungut guru mantak ieu ge nu ngajina duluan mah wallahu alam cek nu di luar ulah kitu atuh kiai aing mah kitu bae lah hadir beda kan urang lamun hadir di jero neuleuh guru beda ngaji teh datang ke asup ke jero jantung sebab naon ngerokok izin minimal izin ka guru ngopi izin ka guru padahal geus saya nginum jasa tita tadi cek teh tapi pan izin tah tapi nu di luar mah pan anu nangkarak ngaji anu nangkum ngaji anu nyedot kopi deui sut ngarokok anu geus beak 5 ngarokok mending mun mayar ngahutang pan kan beda iyalah urang teh titah ngabeberes titah ngatur-ngatur sarua jeung cek Gusti Allah hei kiai ku aing sia dibere ilmu toh urusan kaum sia urusan tah kampung sia keuna nyahoeun ka aing ayo urusan mantap kiaina kudu geus bener-bener dek urusan memeh ngurusan batur ngurusan nyana heula ulah okos jara anu boga manuk di Garut isuk-isuk teh di Garut kiai samping kaheun kahandap kaos gitu kaos supaya memple manuk diturun-turunkeun di pandiat nyanana can mandi di Garut teh teblon teh di Garut geus kieu bae kotrek datang ka jam 10 nyanana teu mandi ngarokok bae manuk di pandian nyana teu mandi tah eta kos kitu teh teu beres eta kos tukang ojek motor di pandian nyana teu mandi persis tukang ojek nah ieu ge kiai teh lamun ngabeberes batur bae ai nyana teu beres tah eta kiai ojek eta kos kitu ngaranna di lemur urang kiai ojek melulu eta nah tugas kula mau balighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin kaum nangabangkang denurut percaya ka ucapan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam cek Kangjeng Nabi Hud awajib tu manjaakum zikrun nanata maraneh kabeh heran ulah aneh ku gara-gara datang ka anjeun peringatan ti pangeran anjeun melalui lisan seorang laki-laki anu termasuk golongan anjeun sebab kula teh lahirna ti dieu sarua jeung anjeun ulah kaget lamun Allah ngutus ka seorang lalaki ti golongan anjeun yakni urang dieu urang Ahqaf anu dititah ku Gusti Allah liunzirakum ni tah nyingsieunan ka anjeun lamun anjeun nurut ka Allah percaya ka Allah salamet lamun henteu cilaka bakal disiksa wadguru cek Kangjeng Nabi Hud sing areling sing ngaringet ija'alakum khulafa
ketika Allah ngajadikan kanjeng sebagai pengurus-pengurus bumi, dibere dedeg pangadeg anu luar biasa ku Gusti Allah, wa zadakum fil khalqi basta, ditambahan ku Gusti Allah kejadian awakna, dijadikan ku Gusti Allah kekuatan anu luar biasa sehingga dek gawe naon bae ge boga kagagahan jeung kekuatan ieu teh hiji nikmat. Urusan tah bumi rapihan tah bumi jang naon teu kaluar tina jang kamaslahatan umat. riayat syu'unil ummah ti baheula untuk kelestarian bangsa. Jang daharna jang nginumna urusan, ladang-ladangna urusan, gunung-gunungna urusan, tangkal kayuna urusan, laut-lautna urusan, hutan-hutanna urusan. Ditita khulafa min ba'di qaumin, sebagai khalifah, sebagai pengurus-pengurus bumi. Kangjeng Nabi Hud teh titah ngukur pantai ieu, datang ke pantai itu teh sabaraha luasna eta pantai, urusan tah ayalah perikanan jang bangsa. Tuh hutan itu teh urusan, itu teh kayu-kayuna teh jang kelestarian bangsa. Tuh gunung itu teh urusan, itu teh gunung teh gunung tuh itu teh urusan titah diurusan sebagai khalifah. Engke lamun geus dibere hutan ieu teh sekian luasna, ieulah jajadiana ieu urang urus, tanya nangieun saha ieu hutan. Laut di pesisir ieu ka pesisir itu teh ukur coba kumaneh Hud, atuh dilengkahan bae ku urang ditu mah kocoprak. Oh aya sakean lengkah caknya, berarti luasna sakean alaan laukna jeung kelestarian bangsa. Tanya coba nangieun saha eta laut. Gunung urusan khulafa, ente jadi khalifah kabehan yuk urang urus, diuruslah ieu teh gunung-gunung sanggeus tadi urus. Tanya umat maneh nangieun saha. Hayo coba setelah ku Kangjeng Nabi Hud dikitu-kitu tetep bae ngabangkang nood. Ulah sok tanya-tanya ka dinya. Ulah sok tanya-tanya ka dinya aing mah riweuh ngadenge sia, dasar sia mah kurang otak meureun. Atuh geus bae atuh urusan laut kitu teh urang sok kajus nanya nangieun saha tah ieu teu bener aya teu ngeunaheun ngadenge kos kitu teh. Ye hutan nangieun sat urang urus bae kurang jual dan lain sebagainya, jang urang ngan ulah sok nanya nangieun saha. Cek Kangjeng Nabi Hud teh falquru ala Allah la'allakum tuflihun. Sing areling maraneh kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere awak jangkung gede tanaga anu luar biasa kuat jeung gagahna, titah diukur segala rupa sebab anjeun teh dijadikeun khalifah, dijadikeun pengurus. Kuari geus diurus tuh hutan, tuh gunung, tuh leuweung, tuh daratan. Kuari geus diurus tuh lautan. Ieu teh jang urang kabehan sebagai khalifah. Nah ieu teh ditanya ku Gusti Allah teh, tanya nangieun saha kok anjeun ngabangkang bae. Maksudna sing eling kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah eta teh nangieun Allah. Lamun anjeun nyaho eta nangieun Allah, kudu ubudullah. Maksudna lamun geus ibadah ka Allah la'allakum tuflihun. Abeh anjeun bahagia di dunia ku Allah dibere fasilitas. Tuh gunakeun jang kahirupan maneh di akhirat, maneh bakal disadiakeun surga lantaran ibadahna ka kula sebagai khalik. Eta baheula kuari geus robe kitu bae. Numatak di Indonesia dijieun berbagai menteri-menteri kehutanan, barangnya na asup ke hutan keluar jadi monyet. Mina jadi maung. Jantu cenah menteri kehutanan teu jadi maung, teu jadi monyet. Kadeleuna mah henteu horeng hate nama babu lu sarua. Tuh menteri kelautan, wah iya barangnya nak ke laut silem keluar, masya Allah jadi orang laut. Jante ganteng malah mah, kadeleuna kusia, jele kuali, mun kadeleuna kuali mahnya nate geus jadi karakter orai, calangap baik kieu, tuh menang aya teri gep, tuh menang aya bandeng gep, totongkol ge anu kira kaleg-leg makunya leg-leg. Emang kumaha gitu kadeleuna maka dasi, masya Allah
Aja menteri naon deui geus tah tadi menteri kehutanan geus menteri kelautan geus kuari menteri naon deui BUMN sa menterina aing ngajeng orang lembur ge teu nyara ka menteri geus lah yang masa pira nu hadir lagi orang ketos bojong Cikupa ge belah ditu aya urang Pandeglang bareng dari Pandeglang di mana kudu kula udah ka kanan deui aja kanan apa itu lah kira-kira lamun di lempangan mah sendal jepit pihak dua itu mah lain Pandeglang atuh tawa tuh lain Pandeglang sama kali itu tung dunia tawa tuh itu nyaho ke menteri teh ya urang apa nih gua lamun ditanya menteri asa sabaraha teu nyaho menteri naon-naon teu nyaho urang kuari mah memperhatikan deh menteri luar negeri saha menteri dalam negeri teu nyaho menteri kebudayaan teu nyaho urang mah kuari menteri PDK teu nyaho kuari mah beneran ya mah beneran bae teu nyaho bahkan ka presiden siasa teu nyaho unik di Indonesia kuari teu nyaho ka presiden acan budak sekolah ka anak kula nanya sia teu sekolah ya libur pak libur emang kuari hari naon teu di bejaan pak guru pokoknya libur tuh baheula mah bae bapak mah baheula di bejaan libur hari anu sebab hari anu henteu ieu mah guruna ge apalun sigana mah Pak sia tah murid ge geus bisa nyebutkeun guru da ge teu nyahoeun cenah dia teu ngabejaan pokoknya libur bae cenah geus Pak teu nyahoeun teu di bejaan hari naon teu aya kuari mah geus bae libur bae masyaallah ieu urang datang ka kos kitu pendidikan ya Allah cek Kangjeng Nabi Hud fazkuru ala Allah kade nikmat-nikmat ti Gusti Allah balikan deui cek Kangjeng Nabi Hud awak jangkung gede tanaga pohara gagah jeung kuatna deuk nyieun naon bae bisa kemudian kanikmatan eta teh ajang urang kabehan tuh laut tuh gunung tuh leuweung tuh daratan dek nyen imatina kayu pek bae dek nyen imatina batu pek bae dek nyen guha ka jero mangga bae jatanaga gede eta teh hiji nikmat fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun nu penting mah ente kanyahokeun tuh gunung nangieun sak nangieun Allah ibadahlah ka Allah tu laut nangieun sak nangieun Allah ibadahlah ka Allah kanu nyieunna tu daratan nangieun sak nangieun Allah ibadahlah ka Gusti Allah ieu urang anu gagah ieu urang anu jangkung gede nu kuat ieu teh nangieun Allah ibadahlah ka Gusti Allah kumaha ta cek kaum Ad qalu cek kaum Ad no hod merene weh mengkonon sira cacalaton senek ke dewe aja mengkonon hud aja Nabi Hud kasurupan kaumna kunun haju ka mau Hud ajitana lina'budallaha wahdah maneh datang ka kaula ka kami kabehan kuari endek ditah ngaibadahan Allah hungkul ari eta pangeran urang si Haba si Isbut si Sumud haju endek ditinggalkeun wa nadzaro makana abudu aba udah bapa moyang urang bapak urang aki urang uyut urang bawa urang udag-udag urang siur urang baheula teh kapan ngaibadahan ka dieu haju kuari urang dek tinggalkeun eta pangeran atuh karunya amat pangeran kudu dikarunyaan ku urang Hud keur manyana teu bisa ngeleumpang nyana teu bisa neuleuh nyana tolol teh kaum blon sakali Nabi Hud ge bingung ieu kiamat sih kabalingeun urang lamun nyaritakeun kaum-kaum kota itu blonnya ieu cek nyana ajita nah apakah mana ieu datang ka kaula dengan sakadar linabudallah mita ngaibadahan Allah wahdah wa nazaro jeung kami ditandinggalkeun makana ya budu abauna anu geus diibadahanku bapak urang bapak kalau terus ka ditu atuh kudu dikarunyaan nya nangis sekian puluh tahun ratus tahun bae ditinggalkeun kitu bae kumaha lamun urang ninggalkeun nya leumpang teu bisa neuleuh teu bisa deh itu sanu neuk ngarunyaan lamun lain urang Hud kaum kubang kawarah teuing dumantak urang kakarak datang ka lembur dulur eta sing hade ngeri di teh haram lah ulah loba omong ngaji mah ngaji bae urusan kredit bae mah urusan kebutuhan eta mah can sakumaha sakitu mah can sakumaha lamun geus kieu ye batu gede ayo sia batu ye sia
ayo ngaharamkeun kredit sia. Ayo sia didagor sia ku aing. Eta ge sakitu can sabaraha. Lamun geus direngkas ku nya, gubling. Haramkeun ku sia kredit. Ayo, ieu batu ye. Ieu batu ye. Haram halal. Ulah. Ya isieunna mah. Tetep haram. Sakali deui. Haram. Sakali deui sia. Ayo, ieu batu ieu ragag. Haram. Batu dibantingkeun ka dinya. Tak nyingcet. Lagi. Udang kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bil kutiatun. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sieun nyana lantaran pajar setan. Wah. Gunakeun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Asia. Ngeut kudu jampe nama Gusti direkam ka deui. Maju teu dipuasaan moal manjur. Teh ulah sok macem-macem ieu teh pangeran nu geus ratusan taun diibadahan ku bapa moyang urang. Urang mati tah neruskeun haju kuari titah ganti pangeran ka Gusti Allah hungkul nu teu kadeuleu. Lah ulah loba omong hud kuari mah kieu bae lah. Cek maneh teh tadi afala tatakun hatta teh sieun maneh ku gara-gara teh iman ka pangeran yane ka Allah nu nyieun dunya yen kanikmatan mun urang teh ibadah ka nyana bakal diturunkeun siksa ku ari mah kieu bae hud fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin hud ulah loba omong hud sia unggal kapanggih dakwah kuari mah eta bae buktikeun datangkeun siksa nu kumaneh diomong-omong mun maneh bener sok siksa kami ngadaguan siksa. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah karim kaumku buang kawarah teh. Kangjeng Nabi Hud tadarruk ka Gusti Allah munajat ya Allah ya Rabbi abdi teh dakwah diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti titah ngabeberes umat titah nyokotan jelema ti leungeun-leungeun setan anu manehna dikendalikeun ku nafsu Gusti mah uning abdi terus-terusan dakwah sanajan henteu sehebat Kangjeng Nabi Nuh tapi abdi teh ieu teh dakwah teh geus saseleh Gusti maha uninga ayeuna mah puncak dakwah abdi teh kulantaran geus eueuh nu nuturkeun Gusti haju ayeuna manehana nang tangan kana siksa cenah daripada kieu-kieu teuing mamanehan turunkeun bae siksa tanyanggakeun ka Gusti besi deuk disiksa mah datang ka kitu tak Kangjeng Nabi Hud mentak turun layad qala qad waqa alaikum mir rabbikum rijs kuari mah kieu bae Hud antepkeun bae heula kaum maneh mah dakwah bae tapi tetep antepkeun bae tetep Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngan diantep ternyata Gusti Allah teh teu nurunkeun hujan di tahun eta paila di Yaman. Sementara lamun aya paila lamun aya kasusahan urang Yaman teh tetep datang nama ka Mekah ka Baitullah nyana toab di Baitullah kemudian manehana ngadua ka Gusti Allah aya salah satu utusan anu diutus ku kaum Ad ngaranna Kikil orang terhebat di Ahqaf di Yaman nyana diutus beserta kaum-kaumna datanglah ke Mekah nyana toab di Mekah kemudian tas toab nyana ngadua ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi iski qaumi Gusti hujanan kaum kaula sakumaha Gusti teu ngahujanan ka kaum kaula geus sataun panghujanankeun kaum kaula lantaran geus paila di lembur kaula didinya teh balik ka imah can diijabah ka karak aya hideung-hideung doang diijabah tapi reut eueuh deui datang deui ka Mekah ke eueuh deui datang deui datang ka 3 taun waila hujan sacek kaca segala nu aya caian makunyana disedotan numantak urang keur zaman baheula nyaho kaboborosan teh eta teh lantaran paila
zaman urang zaman Belanda nu mantak urang nyaho ka boros boborosan ditarik ku urang teh anu sok pake samak teh naon ngaranna pandan ditarik ku urang anu ngorakna di dahar boboros dan geunah tuar tangkal kalapa aya di jero humutna di dahar ku urang lantaran emang zaman hese didinya bangsa boborosan ku hese-hesena pare ge dicabut ku urang terus di daharan boborosna pupucukan anu bangsa ngeunah mah di dahar kecuali pucuk nu hiji henteu teh mah di dahar nyaho ka centeng ngeunah nyaho ka derawak ngeunah nyaho ka sagala ngeunah nyahona ka bangsa anu gede teh tah naon tah bernuk eta teh aya nu ngadahar bernuk paeh matek teh di dahar deui kabelah dieuna kebo ngadahar bernuk paeh tapi di zaman modern kuari bernuk bisa digoreng teu naon bernuk kuari cacak gorengeuna di Cianjur manggeus aya teh keripik bernuk dikeripik beli ku ente mal kebal ge tinggal urang mah ngadoa deui bae mudah-mudahan nya diuk cangegang deui tah eta kan disapina jadi masalah kumaha lamun urang boga wudu kemudian paantel jeung jima jeung keur nyaritakeun jima nyiba jeung awe kan batal tah urang na kuari mah lamun urang boga wudu haju asup kabeh jeung awak-awak urang na kadinya junub apa lain urang atuh aduh biasa nama pan zakar doang nu asup teh teh junub tah mah kajen kumaha ge ieu mah awak jeung awak-awak urang mah make samping urang na make samping make jubah ngiuhan ieu ngaranna ge asup urang ka jero tak kaluar deui urang eta teh junub apa henteu kos kitu moal dibejakeun ku aing ge teman-teman teh angan bae di kitab sia sebacem jas di tengah-tengah kebiadaban manusia kaum Hud dibere kanikmatan ku Gusti Allah awak jarangkung gede dibere kanikmatan ku Allah otomatis di samping awak jarangkung gede tanagana gede ku sabab tanagana gede atunya nama nyabut tangkal kayu ge sorangan bae nyieun imah dan lain sebagainya ge wo kumaha nya bae lamun nyana jangkungna 40 meter berarti kan imah minimal 50 meter 45 lah. Wow, aya nu batu kunyana diangkutan dipake nyieun imah. Jalawangna ge sabelah mun dibawa ku 500 zaman kuari kurang. Sabelah lawang dibawa ku 500-an teu kabawa. Ieu kan hiji kanikmatan ti Gusti Allah tapi nyana nyembahna lain ka pangeran nu mere nikmat. Endahan ngajanya nanyian patung nomor hiji aya patung asmat nomor kedua aya patung semut nomor katilu aya patung haba gede-gede na patung haba wow jangkung gede tama patung teh sok diminyakan diusapannya na aya naon lapornya na ka patung haba di tengah-tengah kebrutalan manusia peradaban teh ka ibadah-ibadah geus lain ka Allah kala ka ibadah teh ka makhluk aya nu ka kayu aya nu ka batu terutama di negara eta teh ibadahna teh ka patung haba asmut woi geus puguh perjudian permabukan pokona mah biang keladi nama KBG lamun geus kos kitu moal teh jauh di mabok asal geus mabok bae ka ditu kapan perzinahan asal geus perzinahan bae kan pasini ka ditu nahju pembunuhan tidinya kan peradaban nya neangan perlindungan anu salah mangeranan ka batu ya Allah ya Rabbi saat geus eueuh syariat eueuh agama selalu sunnatullah ngahudangkeun umat jang nuntun jang ngabeberes jang ngurusan cok Kangjeng Nabi Hud alaihis terus begitu datang ka kuari gitu
Setelah Kangjeng Nabi teh aya dilanjutkan ku khulafaur rasyidin, terus ku atba tabiin, terus ku atba tabiin, terus ka belah dia tanawlila, terus ku para aulia Allah diurang ku para wali sanga. Terus setelah eta mengakar pondok-pondok pesantren, terus diperjuangkeun, timbullah penjajahan Belanda ka urang ka dieu. Anu luar biasa Belanda teh datang ka sabara abad di urang anak baranakan. Terus kebrutalan loba gerak deui lah kiai. Urang lamun nyaritakeun bergerakna kiai, satu sisi memperjuangkan kemerdekaan negara, berarti satu sisi memperkuat agama. Sebab harita teh nu diseredan teh kapan urang ge nyaho ku Belanda teh, mun urang nyaritakeun Tasikmalaya Ki Mustofa diseret, lamun urang nyaritakeun di dieu Ki Ahmad Hairun diserang datang ka Tangerang diseret, lamun urang nyaritakeun Jakarta kiai-kiai teh disereret. Wah, eta nyaritakeun perjuangan satu sisi jana memperjuangkan sebuah negara Indonesia hayang merdeka, di sisi lain jana memperjuangkan agama. Tapi Belanda seret bunuh. Nu mantak di jerona perjuangan teh kiai malulu. Terus Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Unggal kota urang neuleuh. Jalan Kiai Haji Ahmad Khairun, jalan Kiai Haji Khairun, jalan Kiai Haji Mustofa, jalan Kiai Haji, kiai malulu kabeh. Pejuang. Jalan Imam Bonjol dan lain sebagainya. Nah, terus merdeka. Sangat merdeka, alhamdulillah aman. Kabelah dia nih dilanjutkan, mulai di tubuh pemerintah brutal. Asal pemerintah brutal teu beres, kiaina teu beres, rakyat cilaka. Sinpani dua kelompok, di mana beres rakyat, di mana teu beres rakyat. Gara-gara pemerintah jeung kiai teu beres, rakyat milu teu beres. Kitu bae konsep ti Kangjeng Nabi mah. Sinpani dua kelompok, beres kabeh, teu beres kabeh. Mata kuarieu jaman teu beres, artinya teu beres. Kuari pemabokan di hareupeun imah urang, ditukangeun imah urang perjudian, di hareupeun imah urang tukangeun imah urang pembunuhan, tukangeun imah urang geus ambalaya perzinahan dan lain sebagainya. Berarti kan teu beres, pasti kiai jeung pamarentahna teu beres. Rakyat bakal teu beres. Teu bisa nyalahkeun pemerintah doang, teu bisa nyalahkeun kiai doang, dua-duana. Teu beres. Punten untung masih kena aya kiai anu karena Allah lillahi ta'ala, tama mustika jasa lamun aya kiai geus karena Allah lillahi ta'ala. Tapi maha kawasa Allah di saat kerusakna kieu aya bae. Urang ngadenge Jawa Timur aya kiai anu, Jawa Tengah aya kiai anu, Jawa Barat aya kiai anu, Banten aya kiai anu nagara sangkan ulah moleset. Nah, ketika brutal, rusak, jelema, jang urusan Allah ngutus saurang tak didenge teu didengena nu penting aya. Terus bae kitu bae eta terus bae kajeun kumaha ge terus kitu bae. Engke ieu aya deui cal deui. Cal deui ke datang kara rusak kabehan. Komo ieu mah baheula keneh jasa Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Muncullah Kangjeng Nabi Hud dakwah. Cek Kangjeng Nabi Hud, ya qaumi abudullah, kaum kaula ulah salah nyembah haba patung ismud ulah disembah. Nu disembah ma'ubudullah Allah wahiduhu, nu nyieun langit bumi katut eusina urang teh kenging ngadamel anjeunna wajib atau nyembah teh ka Allah. Malakum min ilahin gairu, de pangeran jeung akeun aranjeun kecuali Allah. Apalah tatakut, apakah teu sarieun maneh sing sieun lantaran lamun ngatep kos kieu deuleu kaum Kangjeng Nabi Nuh topat banjir. Urang ge teu menutup kemungkinan lamun teu percaya teu nyembah ka Allah urang ge bakal disiksa cek Kangjeng Nabi Hud. Cek kaum adengar omong qalal malaul ladzina kafaru min qaumihi, kaum na ngajawab Hud, inna lanaraka fi safahah,
wa inna lanazunnuka minal kadzibin kami kabehan leuleuh maneh teh horenganan bodoh kurang kepinteran kurang akal edan anyar sia mah hud edan diterapkeun ka budak-budak orok teh titah nyebutkeun hud edan hud bodoh asal aya bae Kangjeng Nabi Hud dakwah tu si bodoh asal Kangjeng Nabi Hud dakwah tu si bodoh teu percaya masyaallah karim wa inna lanazunnuka minal kadibin maneh ngaku-ngaku diutus ku Gusti Allah kita nyembah ka Gusti Allah eueuh deui ja sangkan kami mah maneh mah pembohong bohong si Hud segala rasul segala naon cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi laisa bi safaha kaula mah jalain jelema bodoh lain jelema edan walakinni rasulun mir rabbil alamin kaula teh jelas adalah utusan pangeran uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin kaula nyampikeun amanat-amanat ti Gusti Allah ieu teh titah ngabeberes urang teh ieu nu dijadikeun santri nu dijadikeun ustad nu dijadikeun kiai eta teh titah ngabeberes umat ngabeberes dagara tuh jelema nu keur dicekelan ku setan supaya dirampas di leungeun setan tah eta lah tugas kiai kunaon kiaina kabawa ka juri ka ditu tuh jelema nu keur ngeri ditrampas kiai cek Gusti Allah pan ilmu patul muin geus aya di sia ilmu hadis geus aya di sia eta mah anu ngahalal-halal eta mah ku nafsuna rampas ku sia hayo cekel tah di leungeun setan teh nyadakeun dicekelan ku setan rampas mulai kiai peduli kadinya balik tidinya kiai nyin sorum bloon ka kiai Masya Allah lain kita ngarampas di leungeun setan endahan jadi setan cenah setan seserian itulah kepanjangan tanganku kiai anu dulu makan dia enggak digolkan sekarang enggak digolkar rata-rata cek setan asal digolkar we anak buah aing cek kiai hadena aing mah di PDI komo sarua cek di PKB aing kan teh golongan kiai medut kudu beres abe cenah kiai sombrang amat atuh bongan siana teu beres ja aing mah lain ka partaina aja partai mah aya ada ART na rapih jasa tiis pun dibaca ku urang jang rakyat tapi aing neuleus aja hareuda aing ngadenge aturan-aturan Golkar mah jang ngeunaheun teu salah tah mah partai Golkar mah ja siana aing neuleus sia hareudang sebenarnya mah teu cukup make AC tetep bae hareudang bae sebab korupsi aya di sia kejahatan aya di sia atuh Golkar mah bener ji we nah ya Kangjeng Nabi Hud uballighukum risalati rabbi kaula nyampikeun ka anjeun kana risalah-risalah pangeran kaula amanat-amanat titah nyembah ka Gusti Allah ulah nyembah ka haba jeung ka ismun titah teh kitu muamalah anu rapih perpolitikan aya aturan-aturanana sesuai jeung aturan kitab ti Gusti Allah mabok haram zina haram maling haram korupsi haram sing hade teh Kangjeng Nabi Hud lamun teu didengekeun ieu bakal timbul azab timbul siksa sakumaha kaum Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sim kuring ma wa anna lakum nasihun amin ditugaskan sebagai penasehat anu terpercaya ti Gusti Allah atas karisalahan Masya Allah jadi berarti rasul-rasul teh titah ngarawatan umat kiai-kiai teh titah ngarawatan umat nu mantak teu sambarangan jelema nu bisa maca Quran sabada bisa maca Quran teh bisa ngamaknaan sabada ngamanaan Al-Quran teh bisa ngahartikeun secara detil sabada ngahartikeun teh bisa make kana Al-Quranul Karim jelema nu can bisa maca Quran kemudian neuleun nu bisa kabita luar biasa be mun aing bisa mameureun aing ge maca berusaha nya nasu nya naon gitu belajar hayang bisa jadi kebanggaan ketika geus bisa deuleu anu bisa ngahartikeun beungeun ayeuna mat lamun kaharti eta Al-Qur'an ngaji nyana
setelah ngajinya bisa ngamanan Al-Quran jadi satu kebanggaan. Tetapi horengan nanti cukup lamun dibaca dihartikan horeng kudu diamalkan. Ketika aya jelema nu bisa ngamalkan Al-Quran jadi satu kebanggaan. Mulai belajarnya coba hayang nyaho ngamalkan Al-Quranul Karim nu mantap kudu make penuntun anu mursyid supaya teger timbul keyakinan. Sebab keyakinan orang maka karak datang ka ilmu yakin supaya naik karena ainul yakin supaya naik ka hakul yakin. Satungtung urang aya dina ilmu yakin pabentrok bae moal eureun-eureun. Tapi lamun urang geus datang kana ainul yakin iya tuh urusan bentrok urusan puru mau masalah. Urang mah lebaran teh poe ieu mah lebaran poe ieu ulah sok dijadikeun masalah. Atuh aya sapuk masapuk bae kunaon atuh kulantaran beda. Urang mah jeung manehanana geus aing mah moal daek diriungan mun aya nyana. Aing mah moal sasalaman teu hayang lantaran berbeda puasana jeung lebaranana belon teh. Encan datang ka ainul yakin emang ibadah datang ka dinya lain. Heuh, teu ibadah lalagaan karena kaos kitu mah lalagaan. Ibadah datang ke masjid Allahu Akbar likum nama ibadah lalagaan tuh. Lalagaan tuh ngalah wudu kocek datang ke masjid sholiman Allahu Akbar likum neraka tuh makus gitu mah. Emang kumaha kitu kiai jadi neraka kok sembarangan amat kiai. Itu emang aing masuk sembarangan. Dia sia manu teu sambarangan geus sakitu na bae aing manu sambarangan geus sakieu. Sia manu teu sambarangan kos kitu. Itu maning aing sembarangan. Kapan orang tadi mimitian tina syahadah asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa teh pangeran anu wajib disembangi Allah abdi nyaksian yen Kangjeng Nabi Muhammad teh utusan Allah. Lamun ente bersaksi atuh kudu nyaho. Lamun ente bersaksi kemudian ente teh nyaho atuh saksi palsu. Naik ngaji teh tah. Naik tah ngaji tah ngaranna. Lamun ente sakedar nyaho doang haju berarti teu ngarasakeun berarti ente kanyaho ente palsu. Ente nyaho tapi teu karasa itu palsu. Keuna kanyaho syahadah ente keuna karasa ku jantung ente. Ente bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah eta ilmu ilmiah nyaho geus nyaho supaya karasa kana jantung. Bersyahadah abdi nyaksian teu aya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Nyahokeun heula Allah na nu disaksian nyahokeun zatna maka nyahoan zatna gampang nyahokeun asma kanyahokeun heula asmana tuh minimal asmaul husna lain minimal geus sakitu bae ke kaditu nama pengembanganna leuwih sanggeus teh nyaho kana asmana bakal ente menelusuri kana afalna sanggeus teh kanyahoan apa sifatna kanyahoan asma jeung sifat bakal kanyahoan afalna. Lalu orang baca Quran al-af'alu kulluha minallah fa'alul lima yurid ngan dibaca tapi ketika orang kata ajong bae haju bae aral orang di atas baca Quran di kamar fa'alul lima yurid sagala pagawean teh kumaha Gusti Allah bae nu ngersakeun nyangakeun urang mah teu boga pagawean sadaqallahul azim haju urang kaluar ti tajung goblok sia neuleus sia batu goblok tuh aing getihan bae pancet di kakarak dibaca fa'alul lima ji ayo coba urang dibaca fa'alul lima yurid diterjemahkeun ku Imam Sanusi al-afalu kulluha minallah sagala kaos sakabeh pagawean teh sakabehna ti Allah sadaqallahul azim tenden Quran kemudian orang keluar aya jelema naik motor nyerempet ka urang sangat tolol goblok awas ya pengen telus ya sikana mah fa'alul lima yurido mantas ngaji Quran fa'alul lima yurid pagawean maka baget ti Gusti Allah urang mah hanya sekadar sabab doang sadaqallahul azim mulai isuk-isuk mantas maca Quran dagang karung dikirim satrek ai praktek dibayar punyana karungna dicokot duit teh dibayar dibere cek modong nyana tolol-tololan goblok tolol teu kaburu zikir endahan tasbih dikaluarkeun goblok tolol
lain baca subhanallah goblok tolol. Aya tadi fa'alul lima yurid ka mana? Berarti syahadahna nu bohong kene. Tuh di dieu lah urang ngabenerkeun syahadah kanyahokeun heula nu disahadahan teh saha? Gusti Allah. Nu wajib di Allah sabaraha, nu mustahil di Allah sabaraha. Sabadana eta kudu nganyahokeun kana asma-asma Allah. Allah teh Samiun maha ngarung. Geus Allah mangarunguna teu make ceuli. Naon bae ge kadenge ku Gusti Allah. Urang wujud urang ge kadenge ku Gusti Allah. Boro-boro sora nu kaluar urang ge bisa ngadenge eta mah komo Gusti Allah. Wujud urang ge kadenge ku Gusti Allah. Nah, ieu teh bentuk wujud urang hasil daripada dadamelan Allah. Kadenge ku Allah janangieun Allah. Allah teh babarengan jeung urang dek neangan Allah. Hese, cak saha hese? Teu kapangi-pangi eta mah lamun ditutupan hatena ku Gusti Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ditutupan tama jadilah munafik, jadilah kafir. Urang mah geus dibukakeun ku Gusti Allah. Aya Gusti Allah di mana? Sugan di luhur tangkal kalapa taekan Gusti. Ceda sugan gunung santri tukang sawo malulu di ditu. Ge di mana tuh ya Gusti Allah teh? Ih atuh deuk naon hese-hese dengan Gusti Allah. Cenah teh Kangjeng Nabi kapanggih jeung Allah di ditu di Sidratul Muntaha, naik sia ka ditu. Kangjeng Nabi kapanggih di Sidratul Muntaha, taekan Gusti Sidratul Muntaha. Jalamun Kangjeng Nabi kapanggih jeung Allah tuh urang ge kudu kapanggih jeung Allah. Ya Kangjeng Nabi teh uswatun hasanah. Ya Kangjeng Nabi Musa mah kapanggih jeung Allah teh di Gunung Tursina. Los ka ditu sia ka Gunung Tursina. Engge liwat ka dinya luhur jasa ditawaran deuk naik ke moal. Ngomong luhur. Ayo, sugan kula mah Gunung Tursina teh kos gunung santri kos gunung karang gitu. Kula nanyakeun ini Tursina. Hai. Kulluh Tursina. Min Misra ila Yordan, min Yordan min Misra Yerusalem kullu Tursina. Teu kaharti aing mah kabeh horeng Tursina. Eta kabeh nu di Mesir, Yordan ngahiji pan teh eta teh gunung Tursina kabeh. Watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin barang datang ka ditu. Oh, berarti ieu kabeh gunung Tursina bener. Lamun urang di Yordan teh tadi nya di Aqaba kadeuleu Mesir kadeuleu Yordan kadeuleu Israel kadeuleu. Mentek didinya terindah sadunia didinya 3 dimensi. Urang cicing didinya, oh ieu Mesir, oh ieu Yordan, oh ieu Israel. Kadeuleu lampu-lampu nati Israel. Oh masyaallah. Ieu mana? Ieu teh kabeh gunung Tursina tah. Nah, itu gunung Tursina nu mana anu ku Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi Musa naik. Aya. Aya tepatil uhur gunung nata didinya ngan lantaran lewatna peuting harita henteu. Nah, eta kan Kangjeng Nabi Musa mah didinya. Kemudian Kangjeng Nabi Yusuf maka panggih jeung Allah teh di jero sumur. Nah, eta baelah maningan ge, ja urang baroga sumur kabehan. Pangheulana Haji Pendi, paksa bae geus ka jero sumurkeun. Urang bebeskeun habak. Dek naon cak Haji Pendi, kedah kapanggih sia jeung Allah. Minimal jeung malakal maut sia kapanggih ge di jero. Ji, atuh Allah mah pan teu boga tempat. Allah makan teu bisa dikuasai ku tempat. Allah mah bigairiz zaman wal makan. Tapi ketika Allah ndek jangele ka urang tajali atuh kumaha Allah jawab pangeran. Ayo. Nah, urang sebagai umat kita kapanggih jeung Allah syahadat heula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat sia bener henteu. Eta teh tadi tas fa'alul lima yurid aju katipu sial-sialan. Coba lamun geus akur mah syahadat geus pas syahadat. Ketika dak dibawa barang urang, haju ternyata urang ditipu. Oh, alhamdulillah. Cek pamajikan kunaon ka di dalam dia, atuh gerak Allah horenganan. Oh, kakak tadi tas kaju fa'alul lima yurid. Beres. Menang sabulan dideuleu ku pamajina, Kak, kunaon haju kuru? Mikiran, Kakak. Cenah fa'alul lima yurid. Nya aho aya bae di jero hati. Tah mah geus jelema bobogohan 3 taun bobogohan. Deuk dikawin jasa Pak. Saminggu deui deuk dijadikeun serobot dibawa ku batur.
Nyana ditanya ku babaturan. Cenah ka boga sia dibawa ku babaturan ku saya. Tadi sia kumaha reaksi sia? Nah. Kabeh gerak Allah, fa'alul lima yurid. Aing wau jeung nyana nang Allah, ku ari nyanana dibawa batur nang Allah, beres geus. Emang mah dunia setahun kelor. Dalekeun aing ujianna mawa ditiiran ku aing. Sia teger amat atuh aing teh calon wali. Geus beres. Beunang sabulan kapanggih korup. Sia ieu kuru amat ku mikiran bae aing. Cinta aing dibawa ku nyana. Geus saparo-saparo acan kandas ku nyana di beak kabeh. Si mantap ke cicintaan sok dianggeuskeun kabeh. Da tadina teh aing jangan aing percaya nyana percaya. Jadi geus cinta ku di hati aing. Beak ku nyana dibawa ke Lampung. Jadi saya jadi kuru ge aing mikiran padahal cek sia fa'alul lima yurid. Sungut doang anjing. Buktikan fa'alul lima yurid, maka orang ketika nyaritakan tentang pendidikan formal hebat jasa eta pendidikan mulai SD SMP SMA datang ke kuliah hebat jasa kurang hebat jieun pondok pesantren modern hebat jangan supaya mengetahui tentang dunia jeung akhirat tapi ketika orang dek ngabuktikan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya karasa moal aya di universitas mana nu aya kos kitu pasti kudu masantren bae aju guruna ge deui teh aju mere kanyana dideuleuh heula beungeutna ieu budak beungeut syahadat talain ieu dideuleuh ieu teu sambarangan tah kudu mondok bae minimal ngaji heula kos kieu hayang nganyahokeun syahadat teu ngaji moal bisa baca ku ente buku karangan dokter andas bacaan buku mulai perubahan kajian kuku magi sebab naon bigoiri musafahah tanpa aya neuleuh sungut guru mantak ieu ge nu ngajina duluan mah wallahu alam cek nu di luar kitu atuh kiai aing mah kitu belah hadir beda kan urang lamun hadir di jero neuleuh guru beda ngaji teh datang ke asup ke jero jantung sebab naon ngerokok izin minimal izin ka guru ngopi izin ka guru padahal geus saya nginum jasa tita tadi cek kene tapi pan izin tah tapi nu di luar mah pan anu nangkarak ngaji anu nangkung ngaji anu nyedot kopi deui sut ngarokok anu geus beak 5 ngarokok mending mun mayar ngahutang pan kan beda iyalah urang teh titah ngabeberes titah ngatur-ngatur sarua jeung cek Gusti Allah hei kiai ku aing sia dibere ilmu toh urusan kaum sia urusan tah kampung sia keuna nyahoeun ka aing ayo urusan mantap kiaina kudu geus bener-bener dek urusan memeh ngurusan batur ngurusan nyana heula ulah okos jara anu boga manuk di Garut isuk-isuk teh di Garut kiai samping kaeun kahandap kaos gitu kaos opea memple manuk diturun-turunkeun di pandiat nyanana can mandi di Garut teh belum tadi Garut geus kieu bae kotrek datang ka jam 10 nyanana teu mandi ngarokok bae manuk di pandian nyana teu mandi tah eta kos kitu eta teu beres eta kos tukang ojek motor di pandian nyana teu mandi suka ojek nah ieu ge kiai teh lamun ngabeberes batur bae ai nyana teu beres tah eta kiai ojek eta kos kitu ngaranna di lemur urang kieu ojek melulu eta nah tugas kula mau balighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin kaum ngabangkang denurut percaya ka ucapan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam cek Kangjeng Nabi Hud awajib tu manjaakum zikrunanata maraneh kabeh heran ulah aneh ku gara-gara datang ka anjeun peringetan ti pangeran anjeun melalui lisan seorang laki-laki anu termasuk golongan anjeun sebab kula teh lahirna ti dieu sarua jeung anjeun
ulah kaget lamun Allah ngutus ke seorang lalaki ti golongan anjeun yakni urang dieu urang Ahqaf anu dititah ku Gusti Allah liunzirakum ni tah nyingsieunan ka anjeun lamun anjeun nurut ka Allah percaya ka Allah salamet lamun henteu cilaka bakal disiksa wadguru cek Kangjeng Nabi Hud sing areling sing ngaringet ija'alakum khulafa ketika Allah ngajadikeun ka anjeun sebagai pengurus-pengurus bumi dibere dedeg pangadeg anu luar biasa ku Gusti Allah wa zadakum fil khalqi basta ditambahan ku Gusti Allah kejadian awakna dijadikeun ku Gusti Allah kekuatan anu luar biasa sehingga dek gawe naon bae ge boga kagagahan jeung kekuatan ieu teh hiji nikmat urusan tah bumi rapihan tah bumi jang naon teu kaluar tina jang kamaslahatan umat riayat syu'unil ummah ti baheula untuk kelestarian bangsa jang daharna jang nginumna urusan ladang-ladangna urusan gunung-gunungna urusan tangkal kayuna urusan laut-lautna urusan hutan-hutanna urusan dititah khulafa mim ba'di qaumin sebagai khalifah sebagai pengurus-pengurus bumi. Kangjeng Nabi Hud teh titah ngukur pantai ieu datang ke pantai itu teh sabaraha luasna eta pantai urusan tah ayalah perikanan jang bangsa tuh hutan itu teh urusan itu teh kayu-kayuna teh jang kelestarian bangsa tuh gunung itu teh urusan itu teh gunung tuh itu teh urusan titah diurusan sebagai khalifah engke lamun geus dibere hutan ieu teh sekian luasna ieulah jajadiana ieu urang urus tanya nangieun saha ieu hutan laut di pesisir ieu ka pesisir itu teh ukur coba kumaneh Hud atuh dilengkahan bae ku urang ditu mah kocoprak oh aya sakean lengkah caknya berarti luasna sakean alaan laukna jeung kelestarian bangsa tanya coba nangieun saha eta laut gunung urusan khulafa ente jadi khalifah kabehan yuk urang urus diuruslah ieu teh gunung-gunung sanggeus tadi urus tanya umat maneh nangieun saha hayo coba setelah ku Kangjeng Nabi Hud dikitu-kitu tetep bae ngabangkang nood ulah sok tanya-tanya ka dinya aing mah riweuh ngadenge sia jasa sia mah kurang otak meureun atuh geus bae eta urusan laut kitu teh urang sok kajus nanya nangieun saha tah ieu teu bener aya teu ngeunaheun ngadenge kos kitu tah ye hutan nangieun sat urang urus bae kurang jual dan lain sebagainya jang urang ngan ulah sok nanya nangieun saha cek Kangjeng Nabi Hud falkuru ala Allahi la'allakum tuflihun sing areling maraneh kabeh kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere awak jangkung gede tanaga anu luar biasa kuat jeung gagahna titah diukur segala rupa sebab anjeun teh dijadikeun khalifah dijadikeun pengurus kuari geus diurus tuh hutan tuh gunung tuh leuweung tuh daratan kuari geus diurus tuh lautan ieu teh jang urang kabehan sebagai khalifah nah ieu teh ditanya ku Gusti Allah teh tanya nangieun saha kok anjeun ngabangkang bae maksudna sing eling kana nikmat-nikmat ti Gusti Allah eta teh nangieun Allah lamun anjeun nyaho eta nangieun Allah kudu ubudullah maksudna lamun geus ibadah ka Allah la'allakum tuflihun abeh anjeun bahagia di dunia ku Allah dibere fasilitas tuh gunakeun jang kahirupan maneh di akhirat maneh bakal disadiakeun surga lantaran ibadahna ka kula sebagai khalik eta baheula kuari geus sarobe kitu bae gemantak di Indonesia dijieun berbagai menteri-menteri kehutanan barangnya na asup ke hutan keluar jadi monyet minimal jadi maung jantu cenah menteri kehutanan teu jadi maung teu jadi monyet kadeleuna mah henteu horeng hate nama babu lu sarua tuh menteri kelautan wah iya barangnya nak ka laut silem keluar Masya Allah jadi orang laut jante ganteng malah mah kadeleuna ku sia deuleu ku wali
mun kadeleuna kuali mah nyana teh geus jadi karakter orai calangap bae kieu teu meunang aya teri gep teu meunang aya bandeng gep totongkol ge anu kira kaleg-leg mah nyana leg-leg emang kumaha gitu kadeleuna maka dasi masyaallah aja menteri naon deui geus tah tadi menteri kehutanan geus menteri kelautan geus bari menteri naon deui BUMN sama menterina aing ngajeng orang lembur gitu nyara ke menteri guys lah yang masa pira nu hadir lagi orang ketos bojong si kupak ge belah ditu aya orang Pandeglang bareng tapi Pandeglang di mana ruku lah udah ke kanan deui aju kanan ka ditu lah kira-kira lamun di lempangan mah sendal jepit pihak dua teu mah lain Pandeglang atuh tawa tuh lain Pandeglang sama kali itu tung dunia tawa tuh itu nyaho ke menteri teh ya kurang apa nih gue adalah mau ditanya menteri sabaraha teu nyaho menteri naon teu nyaho orang gue mah memperhatikan deh menteri luar negeri saha menteri dalam negeri teu nyaho menteri kebudayaan teu nyaho orang mah kuari menteri PDK teu nyaho kuari mah beneran ya mah beneran bae teu nyaho bahkan ka presiden siasa teu nyaho unik di Indonesia kuari teu nyaho ka presiden acan budak sekolah ke anak kula nanya siapa sekolah ya libur pak libur emang kuari hari naon itu di bejaan pak guru pokoknya libur tuh baheula mah bae bapak mah baheula di bejaan libur hari anu sebab hari anu henteu ieu mah guruna ge teu apalun sigana mah pak sia tah murid ge geus bisa nyebutkeun guru da ge teu nyahoeun cenah dia teu ngabejaan pokoknya libur bae cenah Gus Pak teu nyahoeun itu di bejaan hari naon teh aya kuari mah geus libur bae masyaallah ieu urang datang ka kos kitu pendidikan ya Allah cek Kangjeng Nabi Hud fazkuru ala Allah kade nikmat-nikmat ti Gusti Allah balikan deui cek Kangjeng Nabi Hud awak jangkung gede tanaga pohara gagah jeung kuatna deuk nyieun naon bae bisa kemudian kanikmatan eta teh ajang urang kabehan tuh laut tuh gunung tuh leuweung tuh daratan deuk nyeun imah tina kayu pek bae deuk nyeun imah tina batu pek bae deuk nyeun guha ka jero mangga bae jatanaga gede eta teh hiji nikmat fazkuru ala Allah la'allakum tuflihun nu penting mah ente kanyahokeun tuh gunung nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Allah tu laut nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Allah kanu nyieunna tu daratan nangieun sa nangieun Allah ibadahlah ka Gusti Allah ieu urang anu gagah ieu urang anu jangkung gede nu kuat ieu teh nangieun Allah ibadahlah ka Gusti Allah kumaha ta cek kaum Ad qalu cek kaum Ad no hod merene mengkonon sira cacalaton senek ke dewe aja mengkonon Hud aja Nabi Hud kasurupan kaumna kunon haju ka mau Hud ajita la lila'budallaha wahdah maneh datang ka kaula ka kami kabehan kuari neuk ditah ngaibadahan Allah hungkul ari eta pangeran urang si Haba si Isbut si Sumud haju neuk ditinggalkeun wa nadaro makana abudu aba udah bapa moyang urang bapa urang aki urang uyut urang bawa urang udag-udag urang siur urang baheula teh kapan ngaibadahan ka dinya haju kuari urang deuk tinggalkeun eta pangeran atuh karunya amat pangeran kudu dikarunyaan ku urang Hud keur manyana teu bisa ngeleumpang nyana teu bisa neuleuh nyana tolol teh kaum blon Kangjeng Nabi Hud ge bingung ieu kiamat sih kabalinger urang lamun nyaritakeun kaum-kaum kuasa itu blonnya ieu cek nyana ajita nah apakah mana ieu datang ka kaula dengan sakadar linabudallah mita ngaibadahan Allah wahdah wa nadaro jeung kami titandinggalkeun makana ya budu abauna anu geus diibadahanku bapak urang bapak kalau terus ka ditu atuh kudu dikarunyaan nya nangis sekian puluh tahun ratus tahun bae ditinggalkeun kitu bae kumaha lamun urang ninggalkeun nya leumpang teu bisa neuleuh teu bisa deh eta sanu deuk ngarunyaan lamun lain urang Hud
kaumku bangkawarah teuing demantak urang kakarak datang ka lembur dulur eta sing hade ngeri di teh haram lah ulah loba omong ngaji mah ngaji bae urusan kredit bae mah urusan kebutuhan eta mah can sakumaha sakitu mah can sakumaha lamun geus kieu ye batu gede ayo sia batu ye sia ayo ngaharamkeun kredit sia ayo sia didagor sia ku aing eta ge sakitu can sabaraha lamun geus rengkas ku nya gubling haramkeun ku sia kredit ayo ieu batu ye haram halal ya isieunan mah tetap haram sakali deui haram sakali deui ayo ieu batu ieu ragag ieu haram batu dibantingkeun ka dinya tak nyingcet lagi udang kiai bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan suyirat bil kutiatun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sieun nyana lantaran pajar setan wah gunakeun Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith Asia ngeut kudu jampena mah Gusti direkam ka deui maju teu dipuasaan moal manjur teh ulah sok macem-macem ieu teh pangeran nu geus ratusan taun diibadahan ku bapa moyang urang mah titah neruskeun haju kuari titah ganti pangeran ka Gusti Allah hungkul nu teu kadeuleu lah ulah loba omong hud kuari mah kieu bae lah cek maneh teh tadi afala tatakun hatta teh sieun maneh ku gara-gara teh iman ka pangeran yane ka Allah nu nyieun dunya yen kanikmatan mun urang teh ibadah ka nyana bakal diturunkeun siksa ku ari mah kieu bae hud fatina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin hud ulah loba omong hud sia unggal kapanggih dakwah ku ari mah eta bae buktikeun datangkeun siksa nu kumaneh diomong-omong mun maneh bener sok siksa kami ngadaguan siksa ya Allah ya Rabbi masya Allah karim kaumku buang kawarah teh Kangjeng Nabi Hud tadarruk ka Gusti Allah munajat ya Allah ya Rabbi abdi teh dakwah diangkat jadi nabi jadi rasul ku Gusti titah ngabeberes umat titah nyokotan jelema ti leungeun-leungeun setan anu manehna dikendalikeun ku nafsu Gusti mah uning abdi terus-terusan dakwah sanajan henteu sehebat Kangjeng Nabi Nuh tapi abdi teh ieu teh dakwah teh geus saseleh Gusti maha uninga ayeuna mah puncak dakwah abdi teh kulantaran geus eueuh nu nuturkeun Gusti haju ayeuna manehana nang tangan kana siksa cenah daripada kieu-kieu teuing mamanehan turunkeun bae siksa tanyanggakeun ka Gusti besi deuk disiksa mah datang ka kitu ta Kangjeng Nabi Hud mentak turun layad qala qad waqa alaikum mir rabbikum rijs kuari mah kieu bae Hud antepkeun bae heula kaum maneh mah dakwah bae tapi tetep antepkeun bae tetep Kangjeng Nabi Nuh dakwah ngan diantep ternyata Gusti Allah teh teu nurunkeun hujan di taun eta paila di Yaman sementara lamun aya paila lamun aya kasusahan urang Yaman teh tetep datang nama ka Mekah ka Baitullah nyana toab di Baitullah kemudian manehanana ngadua ka Gusti Allah aya salah satu utusan anu diutus ku kaum Ad ngaranna Kil orang terhebat di Ahqaf di Yaman nyana diutus beserta kaum-kaumna datanglah ke Mekah nyana toab di Mekah kemudian tas toab nyana ngadua ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi iski qaumi Gusti hujanan kaum kaula sakumaha Gusti teu ngahujanan ka kaum kaula geus sataun panghujanankeun kaum kaula lantaran geus paila di lembur kaula didinya teh balik ka imah can diijabah ka karak aya hideung-hideung doang diijabah tapi reut eueuh deui
datang deui ka Makkah ke eueuh deui datang deui eueuh deui datang ka 3 tahun waila hujan sacek kaca segala nu aya caian makunyana disedotan nu mantak urang keur zaman baheula nyaho ka boborosan teh eta teh lantaran paila zaman urang zaman Belanda nu mantak urang nyaho ka boborosan ditarik ku urang teh anu sok pake samak teh naon ngaranna pandan ditarik ku urang anu ngorana di dahar boboros dangeunah tuar tangkal kalapa aya di jero humutna di dahar ku urang lantaran emang zaman hese didinya bangsa boborosan ku hese-hesena pare ge dicabut ku urang terus di daharan boborosna pupucukan anu bangsa ngeunah mah di dahar kecuali pucuk nu hiji henteu teh mah di dahar nyaho ka centeng ngeunah nyaho ka derawak ngeunah nyaho ka sagala ngeunah nyahona kabangsaan nu gede teh tah naon tah bernuk eta teh aya nu ngadahar bernuk paeh matek teh di dahar deui kabelah dieuna kebo ngadahar bernuk paeh tapi di zaman modern kuari bernuk bisa digoreng teu naon bernuk kuari cacak goreng ngeunah di Cianjur manggeus aya teh keripik bernuk dikeripik beli ku ente mal kebal ge 3 tahun Kangjeng Nabi dawuh deui ya qaumi ubudullah ieu kakarak dibere ge teh hujan doang paila urang 3 tahun nah kuari mah lamun teu ibadah ka Gusti Allah teu nyembah ka Gusti Allah sunduk kana waktu nu mustahil hinggang kana mangsa nu utama God waqa alaikum rajum mirbikum datang asana siksa kuari sabab kula geus ditanyingkir ku Gusti Allah ya kaum nu iman ka kaula nu percaya pangeran Allah kaula sebagai utusan Allah ngumpul coba ka dieu didarengekeun ku kabehan dek ka mana eta Hud kula geus titah ninggalkeun lembur kula berarti bakal disiksa. Ngomong naon, suro. Dia mana ya suro? Lalu ngomong, hud, dek sisa kumaha, dataran datar. Luas, banjir, jamual, di urang mah gempa, jatelok aya, di urang mah dek siksa naon coba. Wallahu alam cek Kangjeng Nabi Hud ngan kula geus ditegor ku Gusti Allah beserta kaum-kaum anu iman ka kaula kula teh titah kaluar pokona mah kami indek butuh sikil deui titah ka Baitullah titah ngadoa deui nah kuari ditos ulah eleh ku Hud ayo geus Hud ngancam indek aya dat siksa urang ngadoa ka Baitullah teh ieu teh sebagai penghargaan ti Gusti Allah berangkat deui nya jeung kaum-kaum nah Kangjeng Nabi Hudna titah kaum apa yang terjadi nanti wallah